Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak solih kumaha damang. Mugi urang sadayana diparing sehat walafiat. Nah, dina dinten ieu urang sadayana bade diajar bahasa Sunda ngenaan rupa-rupa karesep. Yuk urang babarengan tingali videona. Ngawih bernyanyi, ngawih bernyanyi. Ngibing menari, ngibing menari. Ngagambar, menggambar, ngagambar, menggambar. Ngojay, berenang, ngojay, berenang. Maca buku, membaca buku, maca buku, membaca buku. Main bal, bermain bola, main bal, bermain bola. Main loncat tali, bermain lompat tali, main loncat tali, bermain lompat tali. Main lang-layang, bermain layang-layang, main lang-layang, bermain layang-layang. Main sepeda, bermain sepeda, main sepeda, bermain sepeda. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tos diajar bahasa Sunda nganaan rupa-rupa karesep. Anak solih tetap semangatnya diajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.